Bismillahirrahmanirrahim. Menang Allah matung geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun menang Allah. Kana nerakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi menang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi menang Allah. Nah mantap cak pejabat teh. Menang Allah tangan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada teu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Wah itu kumaha aing wae dah aing pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sodaqah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing we bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa cakeun. Tetep abdi nuntut. Baheula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji, daek salat aturan abdi ge dikasorgakeun. Ge. Tetep abdi mung ka neraka Gusti panas. Panas. Mung. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen heula. Putuskeun heula ieu. Allah teu adil. Tetap Allah ya ta'adil mementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah Ma'al Khabiru anu maha uninga. Di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat tan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat
kebenaran unggal Rasul diberi mukjizat macam-macam sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ke para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain eta nama karbakeun aing mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nya tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nya mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti wah nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tama we tama kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka eleksi ya nabi kan lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek teh malam Senin malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu
eta panang Gusti kene pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti is di darakai kuring panas gas tah aing teh nenden disamemeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai dayah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon teh sia aju nongtong si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah tahun hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngeretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah segala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tu usia dibaca tadi dibalikkan deui ka tarang sia ka aing dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju
maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager ju sanggeus teh kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh ajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter diperiksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang aya naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia teh pandeu ka undangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibukakeun keheula cenah geus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran sajen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun namaangan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh nggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M nggak bisa Pak pokoknya Pak tahu tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor bukan jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah aja oh iya udah transaksi set pan aing teh nya hojak Gusti Allah pan aing al-khabiru eta 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge khabir tu kumaha Gusti bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu
keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank. Orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI. Ketika mali teruskan lah bukan wae enggak internasional lima urusanana. Kos kitu keneh bae sarua bae. Panggil pan aing al khabiru nya. Sia kiai kan kunaon si Haji asup golta golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pameret ti atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah. Duh manya Gusti saya teh sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero. Siapan boga pemajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin lek naon eta sia Gusti mah nyaho nganjang kan aja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae kok momun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nya nek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tah mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu nek ngaji mulus Allah uningna al khabir anu ngan sakadar dek hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngandek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu nek SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu nek balanja bae aya anu nek dagang bae aya anu nek neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah mah al-khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus kemun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu nah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh
sianya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah ieulah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang diberi sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge aya wae gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya di obatan mah syariat ya urang mamakom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tatagenan ka obat tatap tatageunana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetap tatageunana meunang Allah syariatna ngawarung tetap tatageunana ka Allah syariatna dagang tetap tatageunana ka Allah syariatna digawe tetap meunang Allah tatageunana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salamet rada keneh eta gencan masih kede encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkat bangsa geus solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik duh atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kena fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zahir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa deuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mangan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tu kos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan korenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah
wa yamsaska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda atau eta teh nu kurang dibahas lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qadaita mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge naon sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kunturo di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah ya bunda ya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teu mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang deuk ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ye datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ye ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab urang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti taruk ilallah ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang taruk ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika orang susah ketika orang gering Allah bakal mere ke orang rahmat lamun orang keur sugih kuari ibadah melalui harta orang keur sehat dakwah orang teh salat orang teh tahajud orang teh dek bae kuari gering sidah ngaranna orang pasti hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku hari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah ku hari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah
kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu akbaran kaing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dak gering Gusti cek bahasa urang nak cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pannyana tilok hamuriring ka aing ekeurnyana sugih mah ekeurnyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sore eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh i pelecehan masyaallah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kamari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kamari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantap amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tolonglah ka Allah faqad capal kolam bima huwa kainun isberes kolam geus dituliskeun di kolam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadurruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh ti kodona moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek ngabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillah wa'amal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kayakeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala muntak pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syah Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup pokok nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantap jasa urang ibadah ke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama
supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. 3 kali ba'da maghrib 3 kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Qadir langsung nanya, coba pangbuktikeun tuan guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasupkeun ka dieu. Dileukeun ku maneh. Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tuh kasubkan kajari rasana ya wala haula wala quwata illa billahil azim. Namun urang hayang naon di Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka dieu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil azim. Tah mas sakopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Qadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyamsaskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan. Wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti unggul. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu thaib abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merehna nyangakeun kumaha Gusti bae
meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti Wungkul. Baca doana nu eta, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Gesakali deui wayahna ba'da maghrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak. Cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok da bala cenecekeun lah teu madengkeun ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insyaallah. Doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah kayakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin jeung manusia dikumpulkan ku Gusti Allah di mahsyar di mauqif, kemudian ditanya ku Gusti Allah melalui malaikat. Setelah ditanya ngaku Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajalta lana. Setelah mengakui eueuh deui kecuali dibere bayaranana cek Allah melalui malaikat annaru maswaakum khalidina fiha. Masya Allah. Jin-jin manusia tadi dijejeleng ke Gusti Allah, dihina-hina, diisin-isin, diwirang-wirang lantaran geus kanyawan ternyata pangeran anu asli mah nu ngadamel langit jeung bumi nu asmana Allah. Nyahoun nyanang geus tah nu kuarima jin jeung jelema teh aya nu kakuil Hindu, aya anu ka gereja Kristen, aya anu ka kitu di mauk manaon karang-karangna tuh nyaho pan nu ka kelenteng macam-macam, nu Buddha, nu Hindu, nu Kristen ge sababaraha macam, sebab aya Katolik, aya Protestan, aya gitu macam-macam. Wari mah kos kitu bae, teu percayaeun nya teh bahwa pangeran teh Allah, teu percayaeun. Bahkan ieu nu kuari kajadian-kajadian teh ya angin ya tsunami ya gempa, itu mah kejadian alam. Biasa alam mah begitu. Inya nama teu nganggap bahwa eta teh meunang ngarobah-robahkeun Gusti Allah, teu percaya. Aju urang kababawa deui. Ngomong di media, ngomong di halayak rame, sarua jeung Kristen, sarua jeung Yahudi, jeung Buddha, jeung hidup kejadian alam. Tauhidan teh kiai nu ngaji kos kitu, nu ngomong kos kitu teh Kiai Golkar. Geus teu make dinding alim. Bere atuh awasan tauhid. Urang mah ngomong urang bae, dek didengekeun ku nyana, dek henteu dek disalahkeun ku nyana, urang mah berdasarkeun urang bae. Bahwa itu adalah gerakan Allah. Bejakeun bae. Ketika Allah membuka, sebab itu yang menghuninya sudah keterlaluan. Di situ banyak riba, makan uang bank, kreditan, ya mabok, ya zina, ya otomatis kata Allah, gua coba dulu dah pakai gempa dikit nih.
Orang ngomong gitu bae mata Quran di TV ulah ya memang kejadian alam. Itu apa sih? Maksudnya Pak Kiai itu kira-kira bagaimana gitu? Apa emang dari Tuhan apa kejadian alam? Ya memang aslinya dari Tuhan tapi kejadian alam. Kumaha sih sia ieu ngomong? Dipantaukeun sia gua itu. Teu jelas sih ngomongnya. Geus eta dek didengekeun deuk henteu deuk kahartieun henteu. Jauh kan katanya di Indonesia mah banyak agama biar paham semua bagaimana orang mau orang baik bawa aturan Islam beres nang Allah titik jadi mantep ke masyarakat jauhnya tuh komo ketua DPR coba diwawancarai tentang gempa itu sarua komo nyana besi teka pakai baik ketegasan ini dari Allah sudah dari sana Allah murka betul karena di sini banyak yang korupsi. Cak nu ngadenge di DPR ada yang korupsi itu sebagian. Bapak korupsi jangan banyak ngomong. Ntar di DPR juga gempa juga. Bingung ngomongnya nak. Aduh. Ngomong puluh ya pelye. Tauhid mah teu bedang puluh ya pelye. Allah. Itu. Begitu ngajajar jin jeung manusia nu kamari geus ditanya ku malaikat kuari dijejeleh hei jin hei malaikat kunaon ieu maneh ieu make jeung percaya ka dukun kunaon maneh make jeung percaya ka batu percaya ka keris kunaon maneh luhankeun teh make jeung ka batu patung jeung sajabana kunaon maneh make rantet ka bulah mah kunaon maneh make rantet ya cek malaikat ya masyarul jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum hei golongan jin jeung manusia apakah teu datang ka maraneh kabeh rusulun minkum utusan-utusan di kalangan maraneh kabeh ti manusia kalangan manusia hei jelema Kristen, Buddha, Yahudi, kabeh nu kuari teu mangeranan ka Gusti Allah. Apakah teu pernah aya kabar berita Rasul nu datang kitu golongan manusia? Atawa ka jin? Apakah teu aya ieu rombongan Rasul golongan jin? Atawa jin mah nu diangkat jadi Rasul? Sugan kieu tuh, hei jin, apa aya pernah ngadenge manusia diangkat jadi jin sehingga jin ngadenge bahwa ayah seorang Rasul nu nyampaikan risalah ayah henteu eta asli nama kos kitu lantaran eta mananya ayeuna mah pan kanu teu nyaho nu nanyana kudu nu teu nyaho nu ditanyana kudu nu nyaho pan ieu mah nu nanyana Gusti Allah melalui malaikat pan nyaho pan aya nyaho mah mun nanyakeun ka jelema nyaho atuh pan lain nanyakeun kos kitu mah tahsilul hasil urang ge ka anak urang ceng ka dieu balik ulah ulin bae ceng ulah ulin bae atuh sia ieu geus tere magrib balik ceng gira balik ki gira mandi keur carita ka budak baheulanan ieu mah gira balik magrib balik sandekala sia sandekala teh baheula mah teh aya sandekala tangki magrib sia sandekala sia dibawa kelong sia atuh kuari mau balik gitu-gitu ku kolotna jadi kelong kabeh balik terus bae ulin keneh bae pan bapana greget mah datang ke anak ceng geus sabaraha kali abah ieu ngagerokeun sia pan tananya ngaranna kan nanya geus sabaraha kali aju si aceng geus 3 kali ditampili atuh sia itu malah gitu atuh tabah si aceng ge jeboal mau ngomong 3 kali padahal geus sekali 2 kali 3 kali pan bapana ngomong aing geus sabaraha kali ieu ngagerokeun sia geus sabaraha kali hah moal ngajawab cenah 3 bah moal disoekeun sungutna ujian tak eta teh bahasa kos itu gak gitu sia digerokeun geus sabaraha kali sia teu balik keneh balik sia matong geus cenah ge merengket geus moal ngomong tak ieu ge pan nanya teh Gusti Allah atau malaikat panyahoun nanya kana teu nyaho jeung deui nyahoun Yahudi Nasrani Buddha Konghucu Protestan kabeh ge nyaho geus aya rasul komo kuari mah masyaallah pohara jasa informasi per detik bae geus bisa kasadap
komo Mekah komo Madinah nu tanyahoeun aya Kangjeng Nabi Muhammad nu tanyahoeun tak engke dijejeleh ye ya masyarakat jin wal insi rombongan jin jeung manusia apakah aya apa nu datang rasul ka maneh ayo panunanya nanyahoeun henteu bisa aya asana mah wah soekeun sarua itu atuh geus merang gede jadinya gitu sarua jeung pan geus aya ieu rasul nu datang ka maneh ti golongan manusia nu baheula zaman Kangjeng Nabi Musa pan Musa diutus ku Gusti Allah jeung Harun zaman Kangjeng Nabi Ibrahim pan Kangjeng Nabi Ibrahim diutus sia masih kene nyembah ka patung kene bae di zaman Kangjeng Nabi Isa pan geus ngutus Isa Gusti Allah teh sia make jeung nyalahgunakeun Isa di zaman urang zaman Kangjeng Nabi pan geus ngutus Kangjeng Nabi Muhammad di muludan di rajaban dijelaskeun kiai terus-terusan geus puguh make buku make komik dan lain sebagainya geus dipoto-potona ieu makam Kangjeng Rasul ieu raudhah ieu Madinahna ieu Mekah ieu Baitullah aya tah geus utusan teh nasihat teh teu ngajeding mulai tangga jeding tah gimana ngisi-ngisi emang teu pernah datang Rasul anu nyaritakeun kana karisalahanana bahwa pangeran teh anu allazi khalaqas samawati wal ard sia masih keneh nyembah ka batu keneh bae malah ngagedean keneh kuil ngagedean kelenteng ngabagusan gereja teu pernah datang gitu eta utusan ka ceuli sia hah moal bisa kuku mah neraka ngagebur ya nuduruhum jin apakah tidak datang gitu nusok nyingsieunan bahwa engke teh bakal aya yaumil akhir engke teh bakal aya yaumil mahsyar engke teh aya yaumil mauqif hah teu pernah kitu datang alladzina yasmauna kalamar rasul golongan-golongan jin nu ngadengekeun kana ucapan rasul anu haju nyampikeun ka kaumna pan aya unggal nabi ge di zaman baheula rasul jin datang ngadengkeun ke nyampekeun zaman Kangjeng Nabi Musa kitu kene zaman Kangjeng Nabi Daud zaman Kangjeng Nabi Skobo zaman Kangjeng Nabi Sulaiman mah bisa langsung berhadapan jeung Kangjeng Nabi Sulaiman jeung bisa bermuasyarah di zaman urang ngadengekeun jin teh annahu istama nafarum minal jinni qalu inna sami'na qur'anan ajaba jelaskan dina Qur'an ieu mah dijejeleh hei sia make nyembah bae ka batu patung dan lain sebagainya segala keris segala kapeso ka golok ka dukun sia apakah teu pernah aya kitu rasul nu datang ka maneh utusan-utusan atau penerus-penerus sudah ulama nyaritakeun sia bloon sia goblok sia cak malaikat geus teu dae teu bae geus gararieu bae aya anta ngomong Rasul yakusuna alaikum menjaritakeun ka maraneh kabeh ayati kana ayat kaula wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza anu nyana nyisieun Rasul teh kalau bakal kapangi jeung poe ieu poe kiamat ieu ku ari aya nu nyaritakeun kulantaran terus bae diomong terus bae ayo sia ngomong goblok malaikat ge ka goblok-goblok akorakna sia nyaho teh malaikat nyaho tangkorak di mana meureun dijejeleh geus teu bisa kukumah iwatinya ngagogolu syahidna ala anfusina cek jenjeng manusia teh kami nyaksian atas diri kami yen Gusti Allah teh geus nyampaikeun rasulna ka kami ngadenge aya Rasul Allah ngaran Muhammad lahir di Mekah diutus di Mekah kemudian ngali ka Madinah pupus di Madinah nyampaikeun risalah syahidna ala anfusina ngakunyana kunaon tuh pada henteu percaya wagharrathumul hayatud dunya kami nu mantak teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teh waktu Muhammad aya baheula
lantaran besi ngageserkeun kahirupan kami teges ngeunah lantaran kami disumbang ku rakyat kami teges ngeunah lantaran kabeh pedagang teh kudu laporan ke kami teges ngeunah lantaran bawahan-bawahan di politik teh tetep bae kudu nyumbang ke kami mayar nyana ka kami aing geus geunaheun jasa jadi penggede di politik kami nyokotan ngarawan di ekonomi kami nyokotan ngarawan kami teh kabong bro iku urusan dunia wa gharratsumul hayatud dunya lamun kami iman ka Muhammad besi kageser engke ku Muhammad teh dimeunangkeun di aturan Islam mah tah kami teh ku resepna kana dunia kabengbat kana dunia sehingga ayana Rasul mah nyaho ngan embung iman soteh lantaran berat besi dunia kami dicokot ku Muhammad ku aturanana dunia ieu nu ngahalangan teh dunia ieu wa gharratsumul hayatud dunya nu kuari teh nyana lain teh nyahoeun aya Kangjeng Nabi Muhammad sugan atuh ayeuna mah Obama mah turunan ti ditu nama aya turunan Islam nyahoeun jasa bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diutus sebagai seorang rasul George Bush ge nyahoeun Bill Clinton ge nyahoeun John Kennedy ge nyahoeun kabeh nyarahoeun aya Kangjeng Nabi Muhammad tetapi nyana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad dunia anu ngahalangan wa gharratsumul hayatud dunya bahkan nyana nagarana nu teu ngahasilkeun naon emas eueuh di Amerika mah aya lagi di Tegal emas ambual aya sakopeah loba Jawa Tengah Jawa Timur Indonesia nu boga emas Indonesia nu boga logam Indonesia nu boga minyak Indonesia wah macem-macem Indonesia mah Masya Allah luar biasa Amerika tegablek naon coba aing kudu ngajajah ieu ka Indonesia sia kuai ten urut ka aing awas ya mulai dijajah Belanda ngajajah make senjata berhadapan dengan rakyat langsung melalui senjata satu suara usir Belanda apapun yang terjadi kami siap beresiko tinggi hayo orang usir geus bae Belanda kalembur disate orang Indonesia dipencit Belanda datang Allahu Akbar pajar megembel beres balik Belanda ka ditu merdeka di urang Amerika teu bogaeun emas hayang boga emas Indonesia nu boga emas jajah melalui pemerintah geus teu kudu dicaritakeun teman beunang emas urang mah sasemperanna bae emas aya di Indonesia nu ngelola orang luar dibawa ka ditu ngageuleuyeungna kapal orang Indonesia nelekeun eta teh emas aing di negara aing kok dibawa ka ditu bebeja lah urang ka pemerintah lalu ngomong kok pemerintah bisa gitu lalu ngomong geus tah ditembak sia ku Amerika ya tuh siapa pernah ulah loba omong geus sia mah siapa aing geus mendingan dagang toge sia mah dagang kangkung geus eta bae emas mah ka ditukeun ka Amerika lain kitu pan ieu nu Indonesia ulah loba omong bebeja orang mahasiswa ke DPR MPR langsung mulai presiden ngomong panggil pengen apa sih nggak usah oh iya selesai sabara tahun kontrak diperpanjang deh Masya Allah karim eta keur carita emas aduh murigak buru atuh diproduksi di dinya di tempatna diasupkeun ka kapal ngageuleuyeung orang Indonesia kararieu bae coba mana teh teu sedih dik dibawa ka mana eta nu negara urang laloba omong lain kitu panetan urang eta pan mali ulah loba omong sia ditembak iyalah penjajahan melalui birokrasi ya Allah migas nu mantak kesulitan di urang emang kumaha bawa ka ditu uyah sia uyah tah uyah bawa ka ditu
minyak gas geus tadi geus tuh besi kurang sesemperan dong kayu bawa nu ngareunahna nu di ditu nu di mana lah mau nu di ditu we lah geus pokon engke kieu nu di mana di ditu sok omong oh penjajah urang teh kuari dijajah timbul rancangan undang-undang nomor sekian timbul rancangan undang-undang nomor sekian mal bejakeun kula timbul rancangan undang-undang nomor sekian anu ngarugikeun bangsa Indonesia nguntungkeun manehanana ko cicing bae sih ieu teh urang teh geus dirugikeun ko cicing bae ko timbul rancangan eta aneh dijajah kos kieu lah urang keur dijajah urang teh ngabutuhkeun seorang presiden anu siap ngalawan penjajah eta saha kira-kira siapeun Bung Jenggot henteu Ical siapeun henteu Prabowo siapeun henteu ngalawanna Hanura siapeun henteu ngalawanna endek supaya ubata urang teh ulah sedih bae siapeun apa henteu ternyata henteu dek neruskeun malah mah riweuh-riweuh teuing riweuh-riweuh teuing atuh deuk saban jadi presiden aja kieu-kieu keneh kecuali nu deuk siap berlawanan urang dijajah bejakeun janakeun ngajajah urang melalui politik ekonomi urang dijajah urang teh boga hutang kamari mah kakarak datang ka dada kamari ieu zaman Soeharto geus datang ka beung kuari mah geus datang ka mata kuari geus liput buat teuing geus ngap-ngap ge muncul blak deui paksa Amerika datang ka urang teu kumaha dijajah ngaran kula moal nyaritakeun penjajahan perpolitikan jeung perekonomian sudut mana sektor mana angel tah kos kitu undang-undang nomor sekian diuntungkeun saha undang-undang nomor sekian nu dirugikeun saha nu diuntungkeun saha wah atuh angel nu mantak kuari lamun aya calon DPR tanyakeun undang-undang eta saha nu untung undang-undang ieu saha nu rugi undang-undang saya teh mun bener nya bisa ngajawab aing nu ti heula ngadukungnya namun teu heula dirate ku aing sia mun teu bisa moal bisa nya undang-undang ieu saha nu untung undang-undang ieu saha undang-undang hasil kamar di Senayan nu dirugikeun Indonesia sabaraha undang-undang nu diuntungkeun Amerika sabaraha datang ka bisa bage keureup ceri anjing aing mah ulah teu jaman naon budak kamari budak ololeh udah jadi DPR kok cenah kieu ngomong ka di depan aing teh sebagian bangsa Indonesia aing teh keturunan nanti itu teh lahir di Indonesia atuh aing teh siap mempertahankan Indonesia ulah dijajah bae jakaruhun urang baheula dijajah ku Belanda siapeun paeh oge kena murti lu bolong dadana anu bolong bujalna geus puguh papalangkakan nama bolong loba ayo sia ieu urang keur dijajah saha nu bisa ngalawan Amerika kuari nu matak dur Mesir, matak dur Suriah, matak dur Iran, matak dur Kadafi, mbungeun dijajah teh aing kudu hayang nyaho mah. Anti aing kudu dijajah, siapeun rakyatna perang, jeung teuing ditembakan ge. Indonesia siap henteu ditembakan baler kitu. Ieu siap ge, balik ka imah. Henteu. Nah ieu mah keur nyaritakeun kemah ieu di mahsyar ieu mah kacaritakeun gambaran doang kuarinya ngajajah ka unggal negara di Irak loba minyak jajah sia ku aing minyakna kena ngocor ka negara aing ya Mesir ulah kena ongkang-ongkang we jajah sia ku aing Kadafi ulah sok sama jajah sia ku aing geus puguh Ethiopia dijajah sabaraha puluh tahun datang ka kuari teu puguh Taliban tepuguh nagarana Afghanistan Uzbekistan jajah waing sia setiap aya hasil bumi Amerika hayang sebab di Amerika mah jajah boga kekuatan ngaranna ge negara adidaya super power nu ngelehkeun sia mah adidaya batu jauh hartina kos kitu tah ieu Indonesia nu kuari keur dijajah teh jadi ulah haju si anu bae presiden si anu bae nu endek diperjuangkeun ku calon presiden teh naon ieu teh tah kudu nyaho ka dinya
naon udah diperjuangkeun anak ieu teh apakah hendak neruskeun lalakon penjajahan anak nyana tanda tangan siap melanjutkan tuh naon hartina tuh maning SBY keneh deres ada jangkung-jangkung daripada nu aya mah parendek ayo coba ayo kitu-kitu keneh mah lamun nyana dek ngalawan ulah secara total 2 poin baheulana bejakeun rancangan undang-undang nomor sekian akan kita robah sebab itu adalah menguntungkan Amerika merugikan Indonesia ke rancangan nomor 1 moal dibejakeun ku aing sia emang kieu nyaho aing henteu sarua sabaraha nu nguntungkeun nyana tuh Masya Allah karim kuari nyana ngajajah nyahon sih henteu nyana Amerika dengan sekutuna ya Inggris ya Jerman nyahon apa henteu si aya Kangjeng Nabi Muhammad ieu nu bakal dijejeleh ieu hei Obama sia teh jadi kepala negara di negara sia jelema dipersulit di Amerika di Inggris dipersulit karena negara dijilbab bae sehingga dipersulit teu meunang ilu campur di negara karena dijilbab bae keluarkan sekolah di Inggris dan naonan coba di Amerika ketika kos kitu makin menjadi Islam sabaraha juta di Amerika kuari Islam di Belanda geus aya sabaraha juta nu ka Mekah Inggris ternyata makin digecet ku negarana rahasia Allah hidayah makin meluap sabaraha juta nu asup di Inggris bae geus aya 20 juta Masya Allah nu ka Mekah coba eta ente kira-kira di Belanda nu ngahina ka Kangjeng Nabi seronom ngaranna tah naon tah cak aing aing ge hese ngomongna geus sakali bae lah ka ditu masih teu bisa aing asup Islam nyana Masya Allah karim berangkat dena ka Mekah di Amerika sarua bae makin pusing kepala negara kok jadi kos kieu sih malah di Inggris dek nyieun masjid terbesar dipersulit anu luar biasa ngan untung adik daripada panglima perang nu kamari asup Islam mohon nyana kadinya kuari geus disiapkeun bahkan kula ge endek diundang ngompas tadi di mana kiai di Cikupa pemerintah mah nya ka Inggris istimewa Masya Allah kuari nyana kos gitu nyahoun Kangjeng Nabi Muhammad nyahoun alam yatikum rusulun eta keur baheula datang ka kuari pertanyaanna terus engke di akhirat teh di zaman Kangjeng di zaman sahabat di zaman tabiin di zaman Obama kuari zaman SBY tanya bae alam yatikum rusulun nyana galu syahidna ala anfusih kunaon atuh maneh henteu iman wa gharratuhumul hayatud dunya hayang boga Innova hayang boga Fortuner hayang boga Lexus hayang boga Baby Ben hei cak Gusti Allah apakah aing teu nyarita innamal hayatud dunya laibu walahun heureuyang tamah lalagaan tamah permainan tamah anu sok permainanna budak leutik main poleca main pande main anu di kitu-kitu teh naon ngaranna tah eta permainan budak kos kitu ngaranna main gobag segala rupa permainan geus jelema anu resep kana dunia sarua jeung budak leutik main gundu teu boga otak teu boga akal permainan coba kos kitu mah nah ieu jelema nu kabongbre ku dunia ieu teh resep ku permainan mun aya ki haji mun aya tokoh masyarakat aya pemerintah ngaleungitkeun kewajiban syariat sehingga ngadugdug nyana neangan dunia ta eta teh nyana keur neangan mobilan deuk ditatarik ngeong budak leutik teh kos kitu budak leutik teh mah geus hijikeun jeung budak kololeho tah ulin sia ka ditu jeung eta teh main poleca ka ditu teh nyaho wawasan ka ditu nah wa gharratumul hayatud dunya majar teh hirup teh di dunia doang nikmat amat mun boga istana nikmat amat mun boga kendaraan mewah nikmat amat mun jabatan aing di dinya boh geus ka dieu ka dituna melalui jabatan wa gharratumul hayatud dunya padahal dunia mah laibu walahun poan nyana sehingga kekerawat jenna kadoleutik pencet cokot geus nu digawena lu atlet lesang di pabrik buruh nyana nu ngeunah ngadahar hasilna
hasil daripada kerja batur nyana nu ngeunah geura modar sia ji bawahan kudu store ka ditu geura pae ieu keur carita wa gurrat sumul hayatud dunya nu mantep teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh kami kabombroi ku dunia baheula sarua datang ka kuari kabita kami ku dunia teh besi kageser dunia kami lantaran nuturkeun Muhammad nyaho Muhammad teh diutus sebagai seorang rasul utusan ti Gusti Allah nyaho jasa nya hirup kami babarengan eta di zaman Kangjeng kabeladiana sanu teh nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi jamu mukjizatna bisa kadeuleum bisa dibaca kurang bentuklah Al-Qur'anul Karim teu kudu pamprok jeung Kangjeng Nabi na jeung Qur'anna bae ge geus nikmat jasa pokona mah urang ieu urang keur carita nyaritakeun Al-Qur'anul Karim mukjizat Kangjeng Nabi ngebeledak-beledak kana hate ngebeledak-beledak kana ceuli bahkan aing mah moal ngaji deui cenah geus minggu hareupan mabur sia ka ditu mabur geus kudu ngaji sia geus teu kuateun meureunanan kena wahyu ieu mah geus teu kuateun geus cenah ieu mah neangan Kiai Golkar los ya endeng-endengan ka ditu wahyu malah mun kebeledak kos kieu tah lagi kalau kurang tekan teu pernah ningali ngocorna cai di ramo Kangjeng Nabi teu pernah ngahadiran saleter di dahar ku 7.000 manusia teu pernah ngahadiran melakor mak jadi langsung gede langsung buahan langsung dialaan teu pernah ningali teu pernah hadir jeung Kangjeng Nabi tapi kapan dongeng ulah Kangjeng Nabi na para wali na geus urang pernah ngadenge teu kudu jauh-jauh di zaman Maulana Hasanuddin Masya Allah lempang teh kapannya manganggang set maca la ilaha illallah ngan 3 kali doang perem maca la ilaha illallah tap napasna tarik la ilaha illallah perem nganggang coba ke game mamang balik ti dieu baca la ilaha illallah naik mobil leuwih ti nganggang asa ulah beak bensin bae wa garatumul hayatud dunya nu kuari ge nukuari ulah kafir mukmin bae ge nu mantak eta wawan asup kaditu ka mana aing ge teu nyaho kamari mah geus disuratan airin supaya katangkep deui ku wawan tidak boleh tidak kamu harus masuk penjara emang kenapa kalau gua sendiri maksudnya kenapa ya ntar lu sama orang lain gua kan masih cinta tuh mantap nyana nyuratan ke polisi tangkap aire satu kamarin dengan saya aduh nada nafsu itu nafsu encanu sejen hara nafsu anas kuari geus puyeng minta perlindungan kemana nyana anas puyeng dan lain-lain sebagai akibat nafsu wa humul hayatud dunya jeung urang ge lamun tentrem saaya-aya atuh ngeunaheun dia ibadah ge urang nanya sebagai salaki ka pamajikan neng biasa kene aya kene setengah karung duit aya kene sabar duit deui aya 500 juta mah tenang kan kieu atuh kos kitu mah gede teh atuh kos kitu gede teh nanya neng biasa kene aya duit aya sabar duit aya 200.000 cukup kan Pak ya cukup geus lah urang hari ibadah bae neng pasak maya di dapur aya kan masakna aya neng wudu duha maca Quran beas aya duit aya sayuran saya geus aya geus neng mah salat duha 8 rakaat maca Quran datang ka jam 11 daharna jam sabaraha jam 11 datang ka jam 11 ai kakak mah nonton TV sia cak pamajikan goblok tuh masalah lagi enggak kayak babarengan berjamaah dirinya ya baca Yasin teu bisa ka durang model kos kitu ieu aja beas aya duit aya sayuran aya naon aya yuk urang ibadah ka Gusti Allah yuk isuk-isuk ieu mah geus ulang tenangkeun hayu cek pamajikanana yuk geus sabar dirinya tah gua lagi aing di dia di Allahu akbar beres baca Quran jam 11 urang dalahar yuk dalahar beres dar urang sarayu ndek tenang kumaha masyaallah tapi teu bisa eta naon eta wa humul hayatud dunya nu leutik kadu leutik deui gede kadu gede deui gede
mau datang kata percaya ke Allah sebagai pangeran, terpercaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai rasul. Na'udzubillah min jalikna ialah anu ngahalangan teiman ke Allah, teiman ke Kangjeng Rasulullah, lain teh nyaho rasul diutus baik manusia ataupun jin, tetapi wa ghurrakumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Didinyalah manehanana menyatakan diri nyaksian ka dirina annahum kanu kafirin, bahwa nyana kafir.